loba nu salah kaprah anak ayeuna nempo indungna bapana sangsara imahna saung kadang-kadang lantai imahna ge teu di keramik taneuh ngebul sementara anakna ngeunah-ngeunah di imah mewah begitu der maot indung bapana karak makamna di keramik lamun seug bisa ngacerit eta indungna ngacerit di kuburan aing butuh keramik ke baheula imah geus paeh karak sia di keramik aing aya nu kitu sia di dieu beda luak liukna ge rapih keun aya indung bapa lamun araya keneh bisi imahna can di keramik supaya naon supaya jongjon indung bapa istirahatna sarekna salatna teu ngebul indung oh kasurna geus teuas ganti kudu halus ya Allah boro-boro ieu mah takis eueuh akhlak adab anak anu jadi indung bapa pantes Rasul ngancam moal mere syafaah ka umatna cek sahabat Gusti na gara-gara eta umatna teu salat na teu haji umroh tiap tahun haji umroh na eta umat kaula na tara puasa Ramadan fardu sunat tara katinggalin atuh Gusti teu mere syafaah gara-gara naon gara-gara eta umat kaula sering ibadah rajin ibadah tara katinggalin fardu sunat teu katinggalin ngan aya hiji kalakuan nu kaula milu nyeri hate naon eta budak salila hirupna bari rajin ibadah tapi rajin nganyerikeun hate indung jeung bapakna moal menang syafaah dengekeun tah jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapak geus dicap ku Rasul al aquli walidayhi jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal menang syafaah nepi ka mana sok pengorbanan urang moal kabayar euy kumpulkan harta anakna sadunya hayang mayar jasa indung bapa moal kabayar tak surga diteuneun aya di indung leres surga ada di bawah telapak kaki ibu mantak bapa sing karunya ka pamajikan teh ungek geus nuheuh teh bapak dengekeun bapak-bapak sing karunya ka pamajikan sabab surga anakna aya di indungna henteu ditunda di bapana nah dampal suku bapana mah rorombeheun ayeuna cek lalaki tapi sorry Asep surga pamajikan aya di salakina sabab Allah moal ngaridoan ka hiji awewe lamun eta salakina teu ridoeun denge tapi ibu mantep alhamdulillah emang dunia geus dibikeun ka ibu awewe lalaki mah teu kabagean da Indonesia ge nu awewe lain nu lalaki buktana disebut ibu pertiwi lain bapak pertiwi ieu Jakarta ge nu awewe da ibu kota lain bapak kota na awak geus bea ku ibu lalaki mah teu kabagean maka aya indung suku eueuh abah suku mah bener aya bitis berarti ibi lain mangtis bener teh bujur ibu biwir ibi mata emak ceuli ece awewe nah lain kangli bener teh tapi ka di Karawang mah kadaharan ge bea ku ibu-ibu buras bugis bakpau mbak awewe na lain bangpau lain maspau lain bakmi mbak awewe na bakso mbak mie ayam umi lain bah ayam laras ente supaya aku ibu-ibu lalaki ge kabagian aya kadaharan mah aya papais tah aya lalaki kabagian kolak engko lalakina pamajikanana cilok surga di bawah telapak kaki maksudna ridho Allah aya dina ridho nu jadi indung jeung bapak bo datang bencana teh cenah saur Sefaridatullah gara-gara loba indung bapak nyarori hate kuan atau enak sing jadi peringatan jang urang hoyong gaduh murang saroleh marang kali soleh hoyong tak gaduh turunan saroleh hoyong
Bisikeun aku ancaman Nabi moal mere syafaah ka jelema nu sok nganyerikeun hate indung doakeun terlepas doa indung jeung bimbingan indung jeung bapa. Kadang-kadang madrasah pangheula napikeun anak mah aya di indung leres henteu. Bapana mah teh nyahoeun anak nangis bisa ngomong, bapana teh nyahoeun anak nangis bisa leuleumpangan. Dan nyiar lengan duit ka ditu ka dieu, tapi indung nu naliti perkembangan eta budak tergantung nu jadi indungna. Turutan indung baheula. Kunaon loba budak nurut ka indung baheula sabab loba ciduh indung di dahar ku anak baheula mah. Pancan aya blender baheula mah. Ngahuapan anak teh dilepeh-lepeh ke indungna dibeuweung digayam heula. Si Kasep, si Soleh, ya Allah, ya Rasulullah. Bener tuh. Mantak loba budak nurut ka indung baheula sabab loba ciduh indung di dahar ku anak. Cobaan budak ayeuna coba ku ibu. Ceng, kada ceng. Moal teu mangpret ta budak. Woi, bau de zigong. Laras aja laras. Dari di ayun-ayun dengan Allahu 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 Allah. Bari ngahuapan apa? Ayeuna pan kadaharan teu as jeung anak meuli blender. Asupna blender, colokkeun na listrik, pencet ter. Geus bubuk wabalkeun ka anak wel gede saeutik indungna nu muter lieur kos blender. Teh gara-gara boga anak blender kitu indungna nu lieur muter. Mikiran tingkah laku nu jadi anak-anakna. Aya di indung tah guru anak pangheulana teh aya di in. Bapana mah teu nyahoeun budak geus leuleumpangan, kalang balik digawe cek indungna. Bapana budak geus nangtung. Anu bener komi heulaan aing cek bapana. Aing ge karak ngorondang. Budak geus nangtung. Aing ge karak ngorondang. Cicing. Cicing ya urusan lalaki cicing. Ya Allah ya Rabbana nempo budak leuleumpangan indungna nu nyaho ti heula. Budak bisa ngomong ayah, abi, indung nu ngajar pangheulana. Sok inget ke anak kuring mah lamun balik heueuh eta budak karak 3 tahun. Ti 2 tahun kene geus capetang. Dibawa umroh diajar leumpang da di hareupeun Masjidil Haram bari leutik kikieuan meuni surak sarerea ai balik ti ditu teh bener nerap ai ka budak lamun nyetel TV pek aya Ka'bah tapi Mekah lagi ya nerap kumaha dibiasakeun mapag bapakna ai balik di mana-mana moal kardus we eta teh heueuh ku indungna eta teh dititah pasti ku indungna da dititah tuh abi pulang bawa kardus atuh budak teh Habib puyang bawa adus gitu mantak mamah siapkeun ti ayeuna ih terima kasih atas kekecewaannya. Ya Allah ya Rabbana kumaha didikan ti mana ti indung bisa alif bisa ba bisa Allahumma barik lana indung nu ngeureuyeuh ngadidik bener teh mantak berat geuning nganyerikeun hate indung mah bari getol salat ge moal menang syafaah ta jelema ancamanana berat da surga aya di ibu mantak doakeun ya indung-indung urang sing saroleh sing paranjang umur sing saroleha sing berkah anu teu araya sing ditampi iman Islam na di pangampuran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Sok geura hayang boga anak soleh bisi nyelakakeun ka urang di dunia jeung di akhirat. Da anak anu toleh lawan tina soleh teh toleh anak bangkar warah. Di akhirat bakal nuntut ka bapa jeung ka indungna bakal nuntut. Neangan indung bapana minta pertanggungjawaban eta anak di hadapan Allah. Di yaumil mahsyar gegerewekan eta anak mana bapak di mana bapak di mana jonggol namun di akhirat aya jonggol ini anak buah si wakwau ya
dengan bapak na minta tanggung jawab mantak siapkan tena solehkan barudak kumaha caranya nyolehkeun anak panasep teu bisa hiji hayang nyolehkeun anak nu kahiji bere tanamkan kekuatan akidah ti leuletik wauhkeun budak ka Allah sareng ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi supaya tertanam kuat dina hati budak teu ungut kalinduan teu gedag keanginan tiada Tuhan selain Allah nu wajib diibadahan taya di Nabi Rasulna Allah terakhir sebagai penutup Nabi dan Rasulnya Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi harga mati tidak ada tawar menawar Nabi Muhammad Nabi terakhir tanamkeun ti leuleutik ka budak sabab paur ayeuna jurig nyelubeuri setan milu mijah mamake pakaian Islam ngaku Islam asup ke lembur-lembur umat Islam tapi jeroanana rampok-rampok iman rek ngancurkeun akidah umat Islam ulah kagoda ku duit 100.000 nepi karungkan iman jeung akidah make percaya aya di Nabi sabada dan Nabi Muhammad naudzubillah min dzalik ti leuletik ti ayeuna waukeun ti orok baheula mah indung ngawaukeun budak teh ka Allah aing ngobrol teh indungna bari nyeuseuh budak digolerkeun bibirna capetang indung Allah bari ngalieuk ya Rasulullah ka budak ayeuna kitu teh